Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing pamiarsa patepang deui sareng abdi Ayana Sri Handayani sareng Korina Nurfadila dina Kelas Warta dinten Sabtu kaping 11 Februari 2023. Warta anu bade didugikeun nyaeta dibukana akuarium di Pangandaran. Akuarium Piamari anu tempatna sakitaran 300 meter di wetan Palabuhan Cikidang di Desa Babakan, Kacamatan Pangandaran, geus roba jadi Akuarium Indonesia Pangandaran, anu dibuka kaping 17 dinten Sabtu, sasi Desember tahun 2022, dibuka jeung umum. Ieu akuarium ngayakeun rupa-rupa lauk tropis kaaneka-ragaman hayati kabeungharan laut Indonesia. Di jerona aya 3 jenis akuarium raksasa. Asup ka gedung di lantai dasar arurang bisa ningali akuarium sakola silinder anu jerona 7 meter jeung rubak 5 meter. Engke bakal dieusian ku lauk asin. Saterusna di lantai kadua aya kolam anu bisa dicekel, engke nu datang bisa noe lauk, karang atawa bintang laut. Aya oge akuarium pangpanjangna dina terowongan, dieusi ku rupa-rupa lauk tawar anu panjangna 47 meter sarta jerona 3 meter. Ieu akuarium oge dipihareup bisa jadi wahana hiburan masyarakat jeung bisa jadi gudang pangaweruh pikeun mahasiswa pikeun nambahan wawasan ngeunaan urusan maritim. Mudah-mudahan ieu tiasa terus mekar. Hayu urang jaga Pangandaran ku hal-hal nu pangleutikna. Sim kuring Ayana Sri Handayani sareng Korina Nurfadila ngalaporkeun Akuarium Pangandaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.